Wilujeng sumping kasadaya anu maratuskeun ieu tayangan. Dina danget ieu ibu baris ngajelaskeun ngeunaan biantara atanapi pami dina bahasa Indonesia mah disebatna pidato. Nah, itu pasti kantos kan ngupingkeun biantara di mana we? Dina TV, dina hiji acara. Emang anu kumaha sih anu dimaksud biantara teh? Nah, sadaya jalmi anu nyarios dina podium, dina mimbar eta kalebet biantara. Atanapi bahkan jalmi anu teu nganggo podium, teu nganggo mimbar, oge disebat biantara keneh. Nah, ayeuna kumaha pami misalkan aya ustad anu nuju ceramah, nah eta sami sareng biantara. Atanapi pami hidep nuju upacara, aya amanat pembina upacara, nah eta pembina upacara, amanat pembina upacara eta teh kalebet biantara keneh. Nah, ayeuna urang bahas di dieu urang guar naon atanapi anu kumaha biantara teh. Biantara nyaeta nyarita di dia sanes ngadongengnya, tapi maksudna teh ngomong, nyarios. Dina bahasa Indonesiana berbicara. Ngomongna atanapi nyariosna di mana? Nyariosna di hareupeun umum. Pami hidup nyarios, tapi mung saukur kababaturan karencangan eta sanes biantara. Nah, nyariosna atanapi nyaritana tentang naon? Tentang hal-hal anu aya patalina sareng kapentingan umum. Jadi pami hidup nyarita di hareupeun umum tapi curhat, teu aya hubunganna sareng kepentingan masyarakat, eta sanes biantara. Nah, ayeuna kan aya YouTube ya ayeuna mah. Kumaha sareng vlogger? Kan sami tah vlogger oge nyarita di hareup umum, ngeunaan kepentingan umum oge. Nah, biantara khusus dilaksanakeun dina waktu-waktu anu tertentu sareng sifatna formal. Jadi pami ngevlog eta sanes biantara. Margi biantara mah khusus dina momen tertentu sareng formal. Contohna presiden anu nuju nyarios dina podium eta biantara. Atanapi aya kepala sekolah atanapi saha pihak anu nuju sambutan dina hiji acara eta biantara. Contoh sanesna misalkan Pak Gubernur nuju nyarios himbauan tentang Covid, eta oge kalebet biantara. Kitu oge amanat dina upacara. Amanat dina amanat pembina upacara eta ge kalebet biantara keneh. Nah, enak kumaha pami misalkan ustad anu nuju nyarios dina pangaosan kalebet biantara keneh atanapi sanes. Nah, eta kan sami ya nyariosna di hareupeun umum terus ngeunaan kepentingan umum, acarana semi formal oge. Nah, eta salaresna mah hampir mirip tapi bentenna pami pangaosan ieu dimaksud langkung khusus disebatna sareng ceramah ya. Ceramah mah benten sareng biantara, kumargi ceramah mah khusus ngabahas tentang masalah agama. Pami biantara membahas tentang masalah-masalah anu umum. Nah, terus ceramah mah biasana kan lami aya 1 jam, 2 jam, 3 jam bahkan. Nah, pami biantara mah henteu salami eta, hitunganna mung sababaraha menit gitu ya. Jadi pami ceramah benten sareng biantara. Ceramah mah khusus kangge ngabahas tentang masalah agama, pami biantara mah ngabahasna masalah anu langkung umum. Tiasa ngeunaan agama disesuaikan sareng acara, tapi biantara mah tidak hanya agama umum, sifatna umum. Pami ceramah mah khusus ngabahas agama. Nah, jadi ceramah teu sami sareng biantara. Nah, ayeuna anu biantara teh kawan naon sih biantara? Ya, naon tujuan biantara? Nah, aya sababaraha tujuan biantara. Di antarana kahiji mangaruhan batur sangkan daek nuturkeun kahayang urang sacara sukarela. Maksudna atanapi langsung contona Pak Emil hoyong anu ngadangukeun biantara Pak Emil teh ngarah caricing di bumi sabab aya Covid. Nah, matakna Pak Emil biantara ka masyarakat, menghimbau ka masyarakat sangkan cicing di bumi. Sapertos kitu. Jadi supaya anu ngadangukeun biantara nuturkeun ka hoyong anu nuju biantara. Nah, anu kadua mere hiji pamahaman atawa informasi ka batur. Contohna aya hiji acara terus diniata aya sambutan wakasek, misalkan nuju aya acara sekolah terus wakasek nuju masihan sambutan. Dina sambutan eta wakasek menginformasikan pentingna eta acara. Nah, eta ge tiasa sapertos kitu. Atanapi nuju dina hiji acara terus misalkan aya sambutan tentang penyuluhan tentang narkoba. Nah, terus anu sambutanana membahas tentang informasi bahaya narkoba eta oge sami ya mah. Jadi mere pamahaman tujuanana ngarah anu ngadangukeun biantara paham sareng kengi informasi.
Teras anu katilu nyaeta ngahibur ya, ngahibur atanapi ngarah anu ngadangukeun biantarana ngaraos sugema teh merasa puas. Contoh aya nuju kampanye misalkan. Nah, anu nuju kampanye eta misalkan calon presiden nomor urut sekian, nomor urut 4. Nah, kampanye di hadapan pendukungna. Nah, jadi si pendukung teh ngaraos terhibur atanapi ngaraos puas terhadap anu naon disampaikan ku anu nuju kampanye eta. Nah, eta ge salah sahijina menghibur atanapi masihan rasa sugema kanu anu ngadangukeun biantara. Eta salah sawios atanapi salah sahiji tujuan-tujuan tina biantara. Ayeuna kanu struktur biantara. Nah, jadi pami urang bade biantara henteu langsung ujug-ujug nyarios kana inti. Dina istilah Sunda nama disebatna teh kedah malapah gedang. Malapah gedang teh jadi terstruktur ya. Ayeuna urang lebet kanu strukturna aya bubukana, aya eusi, aya panutup. Jadi teu langsung ujug-ujug kanu eusi. Nah, dina bubuka biantara, naon wae dina bubuka biantara diantawisna tangtosna wae dibuka ku salam. Ya, salamna berbagai macam mangga telangkung. Teras aya sapaan. Sapaan misalna teh sapertos anu kieu. Ibu atanapi hadirin anu kusim kuring dipohormat. Nah, ibu sareng bapak anu hadir di tempat ieu anu kusim kuring dipohormat eta sapaan. Jadi menyapa saha wae anu hadir di eta acara nya eta sapaan. Teras anu salajengna salerasna mah ieu opsional nya tiasa dianggo tiasa henteu, tiasa dianggo sadayana, tiasa salah sahiji teu aya teu nanaon. Teras aya doa, pami hideuk bade nganggo doa mangga doa sata acan biantara maca heula doa. Teras aya mukodimah. Mukodimah di dieu maksana teh kata pengantar. Kata pengantarna macam-macam, tiasa aya puji syukur, tiasa sholawat, tiasa pantun, tiasa naon wae. Pokona mah kata-kata pengantar. Nah, teras pami atos kata pengantar namanya weh eusi ya. Kata pengantar di dieu mah wajib ya kumarikan pami bubuka pastina wae aya suatu pembukaan kata yang mengantarkan untuk kepada isi ya. Jadi mukodimah sareng panginten salam eta kedah ya, pami sapaan oge saleresna mah kedah. Nah, doa opsional. Teras saatos eusi nya langsung kana eusi, saatos kana eusi. Nah, aya panutup. Panutupna naon wae nu aya dina panutup diantawisna sanduk-sanduk. Sanduk-sanduk teh minta maaf, nyungkeun hampura, nyungkeun hapunten, menta hampura, nyungkeun hapunten pami aya kalepatan. Teras anu kasalajengna ngahaturkeun nuhun atos marhatoskeun, atos ngadangukeun, atos ngupingkeun, terakhir ditutup ku salam. Tah eta struktur biantara. Anu salajengna aya teknik biantara. Jadi biantara teh ngan saukur satu model cek urang main, tapi aya sababaraha cara atanapi teknik dina biantara. Anu kahiji maca naskah. Jadi biantara naskahna dibaca teu sawios sah-sah saja gitu nya. Misalna contoh biantara maca naskah biantara presiden, pidato presiden. Atanapi misalkan hidup kantos upacara bendera 17 Agustus teh aya naon namina teh biantara atanapi pidato ti menteri pendidikan misalkan dibacakeun dina upacara. Nah, eta kedah dibaca margi teu kenging aya anu lepat nya eta mah amanat. Jadi dina kahiji teknik biantara anu kahiji nyata maca naskah. Jadi naskahna atos didamel serta acana. Teras dina waktos harihana waktos biantarana si naskah eta dibaca. Contohna tadi pidato presiden. Anu kadua nah ngapalkeun naskah. Nah, ieu jadi sami si naskahna atos didamel heula serta acana atos dipersiapkeun, tapi naskahna henteu dibaca tapi diapalkeun kuno bade biantarana. Jadi seolah-olah pami nuju biantara eta teh jiga anu henteu maca naskah padahal mah macana atos dina kepalanya atos dina otakna. Nah, jadi eta diapalkeun naskahna. Contona ya aya patandang atanapi peserta lomba. Nah, pami urang nuju lomba kan supados katinggalan sae urang teu nyanak naskah tapi kata-katana atos disusun atanapi naskahna atos didamel heula sarta acana. Eta teknik ngapalkeun naskah sami eta ge tiasa. Salajengna anu katilu aya metode ekstemporan. Nah,
tinggal dina gambarna di dia aya ieu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya Pak SBY nyanak secari kertas alit. Nah ekstemporan di dia jadi henteu nyanak naskah tapi nyanak poin-poin penting hungkul naon wae anu bade disampaikan anu bade naon wae anu bade didugikeun dina biantara ya. Jadi naskahna henteu dicanak tapi atos dirumuskeun poin-poin naon wae anu bade didugikeun. Nah pas biantarana ngangge kata-katanya lira spontan dina waktos biantara nya jadi teu disusun heula kata-katana ti A duikeun ka Z henteu tapi tos disusunna poin-poin penting hungkul. Oke, anu ka terakhir aya teknik impromptu. Nah, impromptu teh di dieu maksana teknik dadakan atau napi spontan. Jadi teu disiapkeun heula sagala rupina, henteu disiapkeun heula naskahna, henteu disiapkeun poin-poin pentingna, pokona teu disiapkeun sagala rupina dadakan teh atau napi spontanitas. Jadi ayeuna biantara naon anu aya dina isi kepala maksudna teh eta di dugikeun gitu ya. Jadi tanpa persiapan heula eta impromptu. Teknik biantara anu kaopat ya. Eta opat teknik biantara. Jadi teknik biantara aya opat, aya maca naskah contohna pidato presiden, aya ngapalkeun naskah contohna anu bade nuju lomba. Teknik biantara anu katilu aya ekstemporan nyanak poin-poin penting ieu seueur biasana digunakeun ya dina teknik biantara. Sareng anu ka terakhir aya impromptu atanapi biantara dadakan ya, biantara anu henteu dipersiapkeun heula naskah atanapi sagala rupina. Eta teknik biantara ayeuna anu salajengna. Nah, kumaha cara biantara anu hade? Cara biantara anu hade aya 5 cara nya disingkat jadi TAMAN alias taman ya. Taman singkatan tina T-na tatag nyaritana. Nah, tatag di dieu hartosna teh jelas nya jelas teu balelol, teu gegerenyeman tapi kadanguna teh jelas tegas. Nah eta tatag. Jadi nyariosna henteu gegerenyeman henteu balelol oge, lancar jelas eta tatag. Jadi nyaritana tatag. Anu ka salajengna A aktual temana. Nah biantara anu sae temana henteu ngan eta-eta wae. Memang salerasna mah biantara disaluyukeun atanapi disesuaikan dengan tema acara. Nah tapi urang pami misalkan di pasihan tanapi walaupun sesuai sareng tema tapi aya informasi-informasi anu aktual di lebetna. Jadi anu ngadangukeunana ge henteu pasti misalkan ya hidup biantara tentang kebersihan pasti tos ditepak pasti aya hadis non kebersihan sebagian dari iman, Allah mencintai kebersihan ajeng sajabina. Nah jadi si masyarakat atanapi anu ngupingkeun biantarana ge atos tiasa atos apa atanapi atau tiasa menebak naon eusi biantara. Nah pamihidep biantara diusahakeun tema atanapi haha anu dibahasna aktual, aya informasi anu baru, informasi anu penting atanapi anu menarik anu ngadangukeun supaya peserta atanapi audiens atanapi anu ngadangukeun biantarana tertarik kangge ngadangukeun biantara atanapi cariosan urang. Anu salajengna M munal eusina. Munal di dieu teh seueur mangpaatna, seueur informasi pentingna atanapi tiasa disebatkeun singkat padat jelas ya. Singkat padat jelas banyak manfaat eta munal. Jadi salaras nama biantara anu sae henteu panjang teuing ya, henteu ngayayai. Terang ngayayai teh terlalu namana teh molor gitu nya. Molor di sans molor Sunda nya terlalu lama, terlalu tidak to the point. Nah, memang biantara teh yang to the point tapi maksudna eusina dina bagian eusi kedah singkat, padat dan jelas. Tapi untung singkat, padat tapi teu jelas ya. Munal di dieu kedah jelas, kedah seueur mangpaatna. Anu salajengna A anu kaopat nyaeta alus basana. Nah, dina biantara diusahakeun bahasa anu dipake, bahasa anu digunakeunana bahasa lemes ya. Tapi pami misalkan memang audiens atanapi peserta anu ngadangkeun biantara urang, audiensna misalna teh jalmi anu sahanapeun memang tiasa ngangge bahasa loma tapi diusahakeun kanggo biantara bahasana kedah sae. Selain sae tina bahasana oge
rangkaian kata atanapi kalimat-kalimatna oge menarik ya, jadi tidak monoton teu kaku. Nah eta dina biantara diusahakan bahasana oge komunikatif, jadi selain lemes bahasana oge komunikatif. Anu katerakhir nyaeta ngandung wirahma di dieu hartosna teh jadi sapertos nada atanapi luhur handapna sora, iraha kedah gancang atanapi lalaunan, kedah kendor, iraha kedah tarik atanapi kedah handap nadana. Jadi wirahma jadi henteu lempeng, teu bapak-bapak ibu-ibu anu kusim kuring dihormat tindak danget ieu. Nah, henteu lempeng tapi aya nadaan. Bapak-bapak anu kusim kuring dipihormat. Nah, jadi aya nadaan nya henteu lempeng nyariosna, ya henteu jiga robot, henteu jiga dina Google ya, tah sapertos kitu. Jadi aya wirahmaan, aya nadaan. Nah, eta tata cara biantara anu hade disingkat cenah taman, tatak nyaritana, temana kedah aktual, eusina ge kedah munel, teras bahasana ge alus sareng ngandung wirahma. Sakitu wae penjelasan biantara kaum ayeuna. Hapunten pamilseur kalepatan, hatur nuhun kanu atos ngupingkeun.